لله الكريم المنان ودين الإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد سيدي ونبي عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. فقد قال الله تعالى جل جلاله وحده في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. Anu dihormat sesepuh pondok pesantren Al-Baidaniyah dan keluarga, juga para santri-santriah, anu dihormat para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terhilang para aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, dan para aparatur keamanan. Alhamdulillah Bapak Kepolisian nampak hadir, Bapak Sudarsono, juga dari TNI-nya. Sadayana dulur-dulur kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pecinta Allah, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalaman sadayana, alhamdulillah Pak Haji dinawiyeun tengah biasa silaturahmi ke kampung Nagrak, desa Kawululu. Tepuk tangan untuk kampung Nagrak. Salaresna abdi dipayun satahun kapangker, rencana nate bari ngisi di Palidia nyata di pondok pesantren Al-Baidaniyah. Nanging jalanan COVID-19 menuju masa-masana PSBB datang ditunda. Alhamdulillah ayeuna biasa. Nanging pamirsa anu kapungkur satahun kapungkur badai ngulang pribados parantos mugi rahmatullah ya. Mugi-mugi mantanana ku Allah sing dijantankeun ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing dijantankeun ahli kasaya. Oke, moga-moga ieu pesantren sing manfaat kamu sadayana. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ulah aneh upami pribados ceramahna tausiahna sapertos kiai-kiai anu sanes anu kantos rumpi ka dieu di Bandung khususnya. Kami ngobrol sareng panitia nu kantos ka dieu teh pamirsa Munanceuk Kiai Haji Ahmad Salimul Apif parantos 4 kali. Alhamdulillahnya trans deui nu kantos ka dieu teh undur kene pamirsa Kiai Haji Ubaidillah. Trans pamirsa nu kantos ka dieu teh Kiai Haji Muhammad Hariri Abdul Aziz. Saurna terus
eta teh sanes saha wargi keneh sadayana. Dan upami ceramahna corakna rada sami tong aneh gaduh saguru sa ilmu. Oke, ibadah sinonieu sadrajana nuhun hapunten ka para ulama, ka para kesepuhan gitu ya. Wargi pribadas di ulun di orang tausiah da ari ngaos mate biasa umiyeu mah sudah bari silaturahmi ya, sudah bade ngiring dingah karena acara anu kalintang mulia nyaeta peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ya acara teh sing janten kaberkahan kanggo urang sadayana. Moga ieu lembur ku Allah dijantenkeun lembur anu subur makmur. Kemahrifan Allah jinawi. Ahli lembur mugi-mugi diparageukeun iman Islamna. Ahli lembur digarampilkeun rezekina. Disehatkeun lahir batinna. Disalehkeun turunan-turunanna. Oge nu gaduh kasulitan diicalkeun kasulitanana. Nu gaduh masalah dibereskeun masalahna. Lobah hutang kabalayar hutangna. Can boga jodoh dipenakeun sareng jodona. Randa nu can payu keneh muga-muga sing parayu deui. Nini didoakeun muga-muga sing husnul khotimah. Pak Haji ngadoakeun husnul khotimah teh lain minta buru-buru maot ari husnul teh sae khotimah teh panungtung. Jadi sing sae tungtungan. Jadi beki kolot teh kudu beki getol ibad, beki kolot teh kudu beki daek kamas, beki kolot teh kudu daek beki taat ka Gusti Allah. Geus kolot masih keneh gigitaran, geus kolot masih keneh mabok, geus kolot masih keneh make legging, make celana mereca, pantes henteu? Jawa pantas henteu? Kitunya kadek bisi maot keur doraka. Muga-muga di akhir hayat urang teh ku Allah disaekeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadacan pribados ngadugikeun tausiah urang maos sholawatan. Sholawatan yuk. Insyaallah di dia mau aneh pasti resep karena sholawat. Artinya surah Al-Hadroh, surah sholawatanana, oke sering mudah-mudahan di sholawat. Ya, alhamdulillah. Maka sholawatan sasarannya. Bismillahirrahmanirrahim. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ibu lamun sahur Pak Haji pananganana angkat daluhur angkat ya asa-asa digerakkeun pananganana supados naon supados teu asup angin sareng arah teu tuluh ya sareng ngagerakeun panangan niatna melambaikan tangan
untuk meluapkan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, menyala HP, biasa HP-na dihurungkeun, harurkeun gitukeun HP. Siap? Nah, siap orang sesuatu. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu angkat tangannya ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Rabbat ya syauqan wa bidaidatan marfatan sultan fa ataitu ila habibi fa hadaya qalbu wa rifqa